beres nyeusehan di walungan menikeng ka Bararesi untung can aya batur deui Bararesi keneh meuni indah eta di walungan. Aduh emang Aduh, nasi hampura, tadi aja. Aduh, emong maneh mah hek geus menang nyeuseuh, hek geus bersih geus naon, jadi kotor deui maneh mun belagu pisan. Hampura kasih, urang buru-buru. Ambuan geus, ambuan. Coba baju urang ambuan. Hoream, emong maneh mah tos lompatan, mung baru kesang Tar urang geus mandi. Tuh, tingali urang. Cantik ieu. Geus, rek meresan di baju jeung kalotor jeung naon jeung tilepaneun jeung naon di Oh, kasih hampura nya, urang rusuh. Si emong ampun. Sialan uang jajan aing habis. Ka mana ari si gemoy? Di teangan, ka kaler, ka kidul, ka mana ya teh jelema? Aduh, jeung jangar jeung lieur. Kunaon nya? Keket dieu kunaon? Jangar jeung lieur kieu mah sugan mah kudu di mie ayam anu haseum lada amis teh ya. Oh di Caana sok aya mie ayam teh. Nu ngeunah eta sohor eta mah Caana mah mie ayam mah. Temeh, dek ka mana temeh? Eta dek ka Caana meuli mie ayam. Ieu sirah jalalangar. Mie ayam selebeu lain terasa pelada temeh. Ai heueuh oneng poho urang teh kan lambung teh geus teu kuat. Tapi hayang nuang lada. Matak lamun rek nuang mie ayam jeung urang jadi moal. Hah? Moal naon oneng? Moal nyeri beteung temeh. Heueuh bener oneng. Yu selebeu jajan mie ayam dadan selebeu. Beneran uangnya keur lapar. Hayulah let's go ngomih ayam. Sialan si Farid ninggalkeun urang. Ae eta budak ternyata si emong anu nabrak deui teh. Alamah teu katingalin atuh bet ngalangan. Eta si Ujang jadi baju emat tuh maruragan deui sok cokotan di kadinya. Embung Hayang disintrek kayak gitu mah. Nya mah. Aduh, eta budak lamun pangideuk ku aing diberi. Harumnya minyak wangi ini. Serasa surupnya ini wanginya tercium. Kata budak. Lamun lempang lihat-lihat. Aduh, si Bobas tulang kehek. Minyak wangi aing ka mananya? Dasar. Bebas. Cari ini ya. Aduh, eta geuningan minyak wangi aing teh. Dasar si Bobas. Kabur. Mie ayam anu lada mesin. Aduh, sialan eta nin jak suku aing. Aduh oneng Aisyah tuh teu neuleut suku budak kota ditincak. Aduh Ujang hapunten teu katingal teu kana naon sampean. Nyari pokoknya mah yang es krim. Alas ya oneng. Eueuh es krim mah Ujang aya ge cipuh. Hah? Naon cipuh teh oneng? Cipuh teh cai putih. Jampe ini lain nyungul wae. Aduh, teu sopan eta budak. Bae oneng ngaranna ge budak atuh. Bajaku kayak urang. Geus dilayanan wae budak mah geuna geus jangan wah. Dompet ini murah. Bawa
Sia di teteangan tadi ku aing. Sia parit sidik aing ngecita tadi neneangan maneh. Ninggalkeun aing sidikan aing ngerek moy bola. Anggus mana dek ka mana mun riweuh. Apa neangan maneh? Maneh nah ciga nu diudak-udak gitu. Anggus aing keur diudak-udak ku emak-emak. Nah bisa gitu. Tah tempo urang mau minyak seungit. Kok mana-mana mental kanu baju urang atuh. Yo. Mana dek ka mana eta? Ya urang manggi dompet. Jigana nenek-nenek ieu bakal neangan dompet. Ayo geus urang happy. Ayo. Waduh, kamana tah budaknya? Neringas kitu lah. Emong ningali budak sakieu lah luhurna. Aduh, Tarsi, urang oge sarua eta neangan budak eta ieu. Hah, emong anu bener. Heueuh Tarsi, tadi aya budak nabrak ka urang. Tuh kan emong maneh mah da dolak hati urang jadi ditabrak batur. Si Tarsi, nah poe ayeuna anu aleumpang cegeun teu boga matanya. Heuh, siga maneh emong. Emang Tarsi mana kunaon? Urang teh keur leumpang ditabrak kesel da eta ka budak lamun kapangih rasakeun ku aing da. Tarsi, minyak sengit urang oge dibawa ku budak eta. Aduh, nah tapi kieu nya bauna. Emang bau naon Tarsi? Bau kelek. Tarsi pan aing teh selumpatan. Oneng. Aduh, naon deui? Urang stok buat hayang baso. Kelak. Oneng. Alah. Dompet urangna eueuh. Naon nu eueuh? Oneng kumaha? Lah. Nah make ceurik hayu urang ngabaso, kalau kaceurik. Sigana oneng sia mau jadi ngami ayam teh. Hah? Naha? Heueuh duitna dina dompet. Dompetna eueuh murag meureun tadi. Waduh, nu bener teh meh. Mau jadi ngabaso ieu mah. Atuh talangan heula we ti maneh oneng. Nyasat mata urang ngajak maneh ge teh meh di jajanan ku maneh. Anger maneh mah oneng. Atuh urang tangan heula we dompetna. Nya hayu. Hayu. Iya, ulun jajan keut. Hayu jajan martabak. Itu dompet urang teh itu. Tadi ayolah kabur. Ayo let's go. Aduh, marahna teh ka marahna ieu. Heueuh, poe ayeuna asa patuguk wae ieu teh. Ai maranen hate boga mata. Sidikan urang teh keur budak-budak. Hah? Nah, budak-budak. Eta dompet urang dibawa ku budak. Kok bisa dijamret ya? Henteu, lain dijamret. Siga nama murag, meureun dibawa ku barudak nu tadi kapalihna. Heueuh sarua, minyak wangi urang oge dibawa. Dasar bontongan pisang budak eta tah. Geus hayu ayeuna mah urang break ku salarea. Ayo, gas. ayo. Siap-siap ya selama ini tadi udah anukeun we dompetna. Duh, mama nu tadi. Tama dompet teh. Hai, eureun sia, eureun. Temeh hayu temeh. Ih dompet geus kapangi temeh. Hayu urang ngabaso. Temeh. Aduh. Nah, kapingsan ieu teh. Temeh. Eureun citu. Parfum, kadeun parfum. Waduh, si emak anu tadi. Ieu mah. Aduh, emang teu kunaon emang. Aduh, parfum wangiku udah kembali. Aduh, emong geuningan eta tarang maneh mun ngajenol kitu. Hah? Si emong kalau kapingsan deui capek deh.